Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Si Kasja ngejat mimiti nama dicarek tapi bet kalepasan nepi ka ditenggel na pisan ari geus karuhan anakna minggat mah bapa si Kasja teu burung kaduhung tapi sanggeus sababaraha poe lebeng eueuh raratanana tungtungna bapa si Kasja gering nepi ka maotna sanggeus ditinggalkeun ku salakina biar wiah hirup kadua anakna si Inen pagaweanana ukur buburuh neangan sahuap sakopeun sawah geus eueuh urut mulasara salakina kumaha atuh ari nasib si Kasja nah hirup atawa geus maot mitra kaum dangu sodagar batik ngagambarkeun kasarakahan manusia anggone ngudag kasenangan dunia naon cenah mang sodagar batik teh hiji dongeng karangan Bapak Ahmad Bakri pengarang dongeng Sunda terkenal dina mangsana anu parantos pupus ditulis ku basa nu lancar sakapeung diselapan humor tapi sateacana manggang medar ieu dongeng manggang nadawi di heula bade kintunan doa mudah-mudahan almarhum Bapak Ahmad Bakri sing dipasihan surga dicangkeun alam kuburna jenengna mulyana mugi sing diturunkeun katurunanana oge ka urang sadayana. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang barandungan bae dongengna prung tonggoheun balong sisi Cisalak aya imah butut handapeun tangkal jengkol anu ngarampidak tidinya teu sabaraha jauh ti jalan ka Kojengkang teh tapi teu tembong daharieum buruanana lukutan bawaning kutara kapoyanan turug-turug nu bogana tarapati aya di imah ti beurang mah datang burit bae murung nginep gigireun dapur nampe kana balong leutik
aya kandang embe eusina bikang kadua anak ngala kanubogana. Bi Arwiyah kadua anakna si Kasnen budak umur 8 tahun. Mitra kaum dangu, ari Bi Arwiyah teh geus lila rarandaan. Ti barang si Kasnen umur 2 tahun, salakina nyaeta bapa si Kasnen maot kalalaban ku si Kasja anakna anu cikal. Ari asal nama tepira tina rasa mokaha. Kieu dongengna teh mitra. Dina hiji poe wanci asar, bada si Kasja datang tas buburuh neang pare ti pananggapan. Kacida capeunana nanggung berat di bawah rusuh, dageus rareuk sieun hujaneun di jalan. Mangkaning lain lalampahan deket-deket, turug-turug jalan teh kumani rumpil. Datang ka lembur ka imah nu muruhkeun tea, sasat teu diuk-diuk acan. Kop nyokot timbal nu dibuntal ku sarung berak dahar bari teu kaburu nginum-nginum acan. Rengse eta mah leos we balik kalayan gencang pare buruhan 2 geges. Rong heap nanjak barang srog kaburuan nyampak haroong ngan embe wae di kandang beberelean. Kabas nu hayang nyatuan nya we. Barang di teang ka kandang nyampak can aya jukut salambar-lambar acan. Leos ka dapur tisen eueuh sasaha. Sasarina wayah kitu teh usum barang ngasakan. Harita mah hawu lopong taya seuneu-seuneuna acan. Datang capek nyampak piambekeun nyel wae nyedak kanangan hayang ngahaok eueuh layan tungtuna ngagidir sorangan. Sok pare ditunda dina salu, rancatanana ditotogeun ka juru, kolontrang disada kana lodong kosong. Ti koro garing halabhab sasat ti jalan keneh diwayahnakeun engke wae cenah di imah ngarah bagena nginum cipanas bari reureuh teu kudu ngesang deui kitu. Ari ayeuna kari-kari nyampak parongpong hanjelu lain memeusan, kop kana teko rek nyokot cangkir. Teu kawawa hayang geura-geura leguk ditotor we bari tanggah ngan orokaya ukur sacarelek saina teh geus saat manten. Kalah kabukur enteh wae mani nyeseg dina sungut. Atuh kalawang teko teh dibalangkeun leos kaluar bari ngutruk. Haram jadah dicarekek tetelo sugan mangkluk teh teu ngarasakeun kanu capek buburuh satengah modar. Cenah bari terus ngungkug kaluar. Mitra kaum dangu telila kurunyung pamajikana datang bari ngelek karinjang jukut ngengklek si Kasnen maniti beberegeg si ganate berateun. Tas di mana sia teh Arwiyah?
Aing capek teh nyampak cai-cai acan sia. Tas ngalaparap. Hah? Tas ngalaparap. Si Kas Jati isuk ngaledug teu datang-datang. Tembalna bari leos ka kandang. Ngadon marab embe. Jep embe repeh. Nyedak kana kokopan paheula-heulanya tuan. Nah kamana atuh si bedul teh cenah? Teuing atuh. Dasar budak bontongor. Teu beunang ku omong. Tuh geuning. Tas di mana sia teh aom? Manis sapoe moket. Teu inget kana ngarit-ngarit acan sia. Si Kasja teu nembal. Ngajanteng wae bari nyanyekel tiiran lauk. Tas di mana sia teh? Bapakna bari morongos. Tas marak. Hah? Tas marak. Tembalna bari pupunduran. Gigis nenjo nu ambek. Turug-turug nyahueun kana adat bapakna. Hah? Tas naon bieu teh sia? Tas marak, tas marak. Bangkar waras sia. Perlu mana marak jeung arit? Ada si Arta ngagajak wae. Bangus sia. Karena naon sia make digugubug mapai lebak, ha? Make daek digugubug mapai lebak. Sekadeuleum indung sia dibelaan ti baberege ngagandong karinjang. Waya kieu can ngejo-ngejo acan deuleu. Itu dah si Arta kekeh bae. Ke cenah ngarit mah dibantuan. Ngajadog sia. Baku ari geus nembeleukeun ka batur teh. Pugus sia nu bangkar warah. Dijual ku aing bena kabeh. Rek tambelar gitu mah. Pek bae. Syukur beri nage. Kacape-cape ngarit. Katempuhan miarana wungkul. Ladang si badot ge. Kuring mata kebagean. Hayang calana jero ti bareto ge. Kedei bae. Ngomong naon sia? Hah? Ngomong naon? Pek bae syukur beri nage dijual mah. Kacape-cape ngarit tunggal poe. Katempuhan miarana wungkul. Ladang si badot ge. Kuring mata kebagean. Ngalawan sia ka aing, ha? Bapana nyerenteng. Seak gaplok dicabok. Maksud nama meren nyabok pemeueusan bae. Sakadar ngawarah sangkan kapok. Tapi kulantaran keur nafsu jadi tarik ka bawah ku ambek. Atuh bangkieung si Kasja teh ti bangkieung. Celeng. Tiran lauk mah celeng. Goak ceurik bari nungkup pipina. Bibirna getihan diusap ku leungeun tuluy disusutan kana calanana nu geus dekil. Nanaonan eta teh bapakna? Budak disiksa. Pancukut mah kuring geus meunang. Suh. Cek pamajikanana bari ngagebah hayam nu keur maracok lauk tuluy dirawatan. Tuh mana aing mah. Bangkar warah teh euy boga anak teh. Beki undak wae ka kolot wani nambalang we sia. Eta meureun diogo ku indungna. Boro-boro diogo. Bangor meusan mah jamak we atuh ngaranna ge budak. Geus ija repeh. Geura mandi anggur. Age-age urang dahar. Cek indungna bari sup ka dapur. Guru mirun seuneu. Bapak si Kasja ngajawang sarung tina sasampayan. Hareupeun panto dapur. Gidi kacai. Mitra kaum dangu. Si Kasja nagogwe di juru imah. Bari nyang hareup ka kolong. Ceri keneh meuning ngading diut. Indungna ngeprek di dapur barang ngasakan. Seuneuna digelek ambeh tereh. Mangga montong cerik. Singa nyahokeun gara-gara adat bapak sia. Geura mandi ka ditu urang dahar. Pais laukna geus rek asak. Cek indungna bari malikeun papaisan. Hayang auk. Cek si Kasnen bari naleukeum kana tonggong indungna. Cicing sia can asak. Ke jeung kakak sia. Hayang auk mak.
cenah pok deui. Engke sagadang deui gara mandi kitu Ija. Embung tilis. Ih, itu sate kakasia age Ija. Age Ija cenah mitra cek budak. Inen entau gitu. Cek indungna bari nyait kariheun. Inen entauk cenah abeh aukna ma. Ih ulah. Pan keur kakak sawareh bapa deui ma deui. Cek indungna. Mitra kaum dangu. Wanci magrib kejo asak. Nu ambek leler. Berak ngariung dina salu hareupeun hawu. Tapi si Kasja tetembong-tembong. Digero-gero eueuh nembalan di teang kapipir kana urutna tadi teu nyampak. Nah kamana tuh mangkeluk teh? Tah yang nyatu sugan. Cek bapakna bari asup deui ka dapur. Gek diuk yang hareupan amben. Kacai sugan. Da tadi di tetah mandi susulan geura. Keun bae. Kami tekaur nyatu. Kage datang. Hage keunta lelena. Kadia benterna keur kami. Tah budak kuapan kejo tong sina 6 lauk. Bapak si Kasja bari ngosom. Anggeus dahar euleureuk teulab. Tuluy ngalinting rokok. Nah bet ngamplang budak teh. Tuluy ka mana nya? Biar wiyah bari mereskeun urut dahar pok ngomong. Susulan ka ditu, bisi kumaha onam. Ka ditu katampian si Daswi sok ngadon mandina teh. Koleset bapak si Kasja turun tina salu. Geus nyeungeutkeun rokok kana bontot leos indit. Di luareun panto talag tolog seseuneun. Sanggeus awas kana jajalaneun gidi gueh murut tampian si Daswi. Kabeneran si gae nu keur mandi. Ija. Yei, saeta teh? Tempat tempo rek intipnya. Cek sora awewe nu keur mandi. Saha eta? Kuring, tong ka dieu ih. Kuring keur kapalang. Sada si Ica. Nya. Rek naon mamang teh? Arek mandi? Neangan si Kasja. Tidak tuh rek mandi tapi amleng. Leos bapak si Kasja bari indit. Kaditu sugan ka tajuk. Nah aya budak matak teuing pusing aing mah. Cenah bari ngomong sorangan. Srog keburuan tajuk kadenge barudak reang ngaraji. Diselang ku haok guruna nyarekan anu hareureuy. Diemper kolot-kolot ngarariung ngawangkong bari ngaradu bako. Lol kana panto nempoan nu keur ngaraji. Aya naon bapak si Ija rek ngogan? Cek Abah Wiasan. Dikumkeun we atuh. Ieu teh teu diwiji-wiji. Haromi ngaheureuyan. Oh, nya wae bejana panen di pananggapan manya. Lain gerapok atuh rek ngajak nganyaran mah. Panen wae batur mah. Kuring mah panen tijarat hideung. Puguneangan budak ieu teh. Saha si Ija? Nya, Budak keur ngaji meureun make di teangan naon kitu. ti beurang keneh teh balik-balik. Can dahar acan. Ija aya si Ija teu? Budak nu diuk deket lawang ngalieu. Aya si Ija sabta? Teu aya. Kapan si Ija teh mamang geuning teu ngaji. Heh, budak teh. Ditanya nanyakeun deui. Cek bapak si Kasja bari indit. Muru imah tatanggana nu sok rajeun diendongan ku anakna. Susuganan aya di dinya. Nu boga imah rungah ringeeh. Sapoe ieu mah teu nenjo-nenjo si Kasja cenah. Eta sugan ka mana cenah?
cek biamah bari nyait kulub sampe. Heh, sok aya wae. Puguh kuring teu nyaho nu matak ngaprak neangan oge. Bapak si Kasja bari leos deui indit. Hatena beki hariwang. Lain rek nyana heula Bapak si Ija. Sampai hipu gerak. Moal teteh. Da ieu melangku budak yo. Tembal Bapak si Kasja, hatena beki keheul. Asa digawekeun teu pupuguh. Datang capek can kaburu deureuh acan. Kudu gadag gidig deui ka ditu ka dieu. Mitra kaum dangu, meh kabeh imah tatangga kasaba, tapi saurang ge taya nu manggihan si Kasja. Kamana atuh lempangna? Sumawona kadatangan mah. Kalah ka pada ngawaweleh naha cenah budak diumbar. Teu ditalingakeun. Nambah wae pika keheuleunan teh Gusti. Borok-borok mantuan neangan kalaka ngarentog ka aing teh. Cenah bari koreleng balik sup ka dapur bari jamotrot. Nyampak pamajikanana keur mepende si Kasnen. Aya henteu budak teh Bapak si Ija. Allah. Aduh ai. Nah atuh lain ditanyakeun ka ditu. Pamajikanana ceurik. Jung hudang tuluy nyebutan budakna ku samping pangais. Geus eta oge. Geus ka mana Bapak si Ija? Geus kataju ka mamana eueuh nu nyahoan. Bapak si Kasja ceug kana teko. Leguk nginum ditotor. Gek diuk dina salu bari ngageberan awakna ku iket. Piraku awak pisan nu manggihan. Kaditu sugan ka teh amah. Pada sasarina sok rajan ngendong di dinya. Enggeus si kenggeng geus. Kami geus ka mamana neangan. Kalah ka pada ngawaweleh kami teh. Dasar budak bangkar waras cekekeun tetelo. Ih, ari ngomong teh. Ari omongan-omongan teh sok lalawara palias teuing Gusti. Nah kamana atuh budak teh mangkanding can nyatu-nyatu acan. Lah, sok aya-aya wae pi barincaneun teh. Indungna garo singsat. Tudah matak ge ulah sok kabina-bina. Ngogok budak teh. Dan tadi ogo. Bapakna tuh dah sok kabina-bina teh ngari ka budak kitu-kitu wae make disiksa. Geus gandeng. Kami parusing. Kami mah lain nyiksa deuleu. Jamak we ngomong sakitu mah. Tanggung jawab nu jadi kolot. Kapan budak teh kudu didiksa dididik. Dipapagahan kanu jalan anu bener. Bapak si Kasja bari molotot. Rempod pamajikanana ngarempod. Nenjo nu ambek teh. Da geus apal kana adatna. Gek wae diuk emok cabok. Gigireun budak nu keur hees. Salakina ngajajantul nangkep tuur. Angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Pating keresek, pating korosak. Nyahkeun daun eurih digigir imah. Sora jangkrik jeung cari cangkas pating tembalan jeung balabaturna. Milu maturan kaayaan peuting harita anu geus asup wanci sareureuk kolot.
Trila ti hari tamah tak kadenge sora nanaon deui. Ngan hawar-hawar kadenge sora toke di luhur tangkal alpuket. Hawa tiis nyulusup kana celah-celah bilik. Mitra kaum dangu. Dina kaayaan anu samodel kitu Bapa si Kasja dina hate nama mimiti ngarasa kaduhung. Geus kalapasan nanganan budak bawa katutuluyan cenah da tadi biwirna getihan. Aing mah kumaha tugas kieu? Bawa ka ditu ka bibina ka jati bunder. Susul gara ka ditu. Korejat salakina ngorejat. Plong hatena rada ngemplong. Moal salah ka bibina. Ngadon pundung. Manita inget sapisarateun tadi nama. Abong-abong keur poekeun. Cenah dina hatena. Raketek diikat jung nangtung. Sarung dibeberkeun kana cangkeng. Kakarak gap kana karari pioboreun. Ger hujan mending gebret jika anu dicicikeun ti luhur langit. Atuh julaeu weh. Bapa si Kasja ngajulaeu. Alah hujan. Keun wae isuk da moal ka mamana meureun. Nya meureun ka si Arwiti. Cenah bari ngedeng teh nyileuk wae meunang saila-lila. Urut sakitu capek nak bulak-balik ka pananggapan. Pitunduheun teh kasilih ku kahariwang. Inget wae kanu jadi budak. Enya ari rada regreg teh mah da moal salah ngendong di bibina. Tapi da bubuhan lain indit sadrah keukeuh bae hatena kolot mah cus cos sieun kumaonam. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Kocapkeun isukna. Panon poe moncorong ti tebeh wetan. Cahyana sumebar nyaangan buana panca tengah. Dibageakeun ku recetna sora manuk nu patembalan jeung balabaturna. Cai ibun masih keneh ngagerendang dina tungtung dang daunan. Bating carelak katojo ku panon poe. Katumbiri katembong wetanan lembur warnana rupa-rupa. Milu mapaesan kaayan lembur dina mangsa harita. Hujan geus raat ti wanci balebat. Nu nyesa ngan saukur girimis leutik ngahujan maung. Nyesakeun cileungcang nu nguyumbang di pakarangan. Dina kaayaan anu samodel kitu si Kasja didago-dago sugan engke datang rek disusul sieun paselingsingan jalan. Tapi nepi ka haneut moyan amleng tetembong kalangkang na acan.
Pais laukna benang ngahanetkeun teh diageh-ageh, ditumpangkeun kana kejo bagianana. Nenjo lauk teh si Kasnen mah geus ngarenghik wae hayang nambul. Ngan inget kanu ngalana gewat wae disumputkeun ku indungna handapeun dulang. Mitra kaum dangu, tungtung namah matak buntu laku balas gadadago. Leos weh Bapak si Kasya indit nyusul ka Jati Bunder. Teka catur di jalana kajen jauh teburung cunduk kajen anggang teburung datang. Kasampak panto naling kereb. Ditanyakeun kata tanggana keur kasarawah cenah. Gidig deui kapalang jauh-jauh panjang gagang. Cumah mun teu nepi ka jonghok teh. Ti kajauhan tembong rea awewe nuker talandur di sawah teh. Teu jauh tidinya aya budak lalaki duaan ngajaringjing ruas ting taronggeng dina kotakan tanduradeun. Moal salah si Kasya jeung anak bibina keur ngarala tutut ceuk dina hatena plong weh. Hate Bapak si Kasya ngemplong urut tadi sumpeg teh. Binih naon eta teh Arwiti? Teboga binih ketan oi. Mun leuwihan kami agehan, rek nanduran icakan di Cimandala. Ih geuning kakak si Sinarion. Aya naon si garurusuhan? Cek Bi Arwati bari cengkat mariuskeun cangkeng cangkeul balas dongko bae. Oh, nyusulan si Kasya ieu teh. Ti kamari teu balik-balik. Hari wangkon. Nggak hari wangkon maksud teh. Saruana jeung maneh lamun dijurungkeun ari budak ngalanto lain bangsa teh ha. Ih, da eueuh si Kasya ka dieu mah. Geus lila. Tetembong-tembong budak teh. Bareto ka dieu na teh basa dititah menta bini jaat asana. Hah? Heuh asana bareto ka dieu na basa dititah menta bini jaat. Anya harita-harita ka dieu na teh. Can kungsi tembong deui tah. Baru eueuh ka dieu nya. Bapak si Kasya ngajulaeu handeueu jeung bingung. Ari itu saha anu keur ngarala tutut? Bi Arwati ngalieu kalebah barudak nu keur mulungan tutut dina kotakan tanduraneun. Si Edo eta mah jeung si Epeng lain eta teh. Cawi tu geuningan nya. Si Epeng anak ieu si Cawi. Edo aya kakasia ka dieu Edo. Sama tembal si Edo nyalang ngalieu ka indungna. Si Ija. Oh, wah. Cenah barigap mulung tutut sup kana ruas. Mitra kaum dangu, Bapak si Ija ngarahuh gog dina galeng suku asa leuleus bawaning kusumpeg hate digulung ku boa. Telila jol salaki Bi Arwati nyamperkeun. Kacida kageteunana dibejaan ku pamajikanana teh. Nakunaon atuh cenah budak teh. Geuning siga nu pundung. Henteu tas diambek mah. Nya eta pugu tas dicarekan. Olo. Nah dicarekan. Ngaledu wae sapopoe teh inget kana ngarit-ngarit acan. Lumrah we asana ngawarah anak mah. Bapak si Kasya teu wanieun ari nyarita tas dicabok mah. Eraeun sieun diwaweleh ku sahandapeun. Kumaha atuh ayeuna kakak? Cek Bapak si Edo. Nya teuing atuh puguh bingung. Tembal Bapak si Kasya semu ngalengis. Deket-deket kana ceurik kajurung ku kaduhung geus kalepasan nandasa budak nipika bibirna getihan ditampiling satakerna.
Kaditu sugan ka Karangpari. Kamana? Ka Karangpari Kak. Arek naon? Sugan ka si Mahdi. Si Mahdi? Nya. Bari teh asa kungsi diajak ka ditu nya Arwiti. Nya. Basa ka dieu bari teh marangan aya si Mahdi. Kuring mah hayang nganjang ka Mamang cenah. Heug syukur cek si Mahdi teh. Tapi yang kewe bulan Sapar. Ame meneran kadu arasak. Hah? Ame meneran kadu arasak. Ayeuna mah lain bulan Sapar. Bulan Sapar panaina oge. Tembal salakina. Tah geuning Kakak. Moal salah ka ditu geura ka si Mahdi. Susul we ka ditu sakalian menta kadu. Kuring agehan. Butuh sikina keur pelakeun. Sugan we ka biruyungan. Untung si Mahdi mah unggal tahun cukul-cukul wae nya. Kaduna deui lain kadu parah jeung kadu Bogor ge wanieun asana. Bapak si Kasja tenembalan. Tadi Bandungan ongkoh omongan iparna teh da pikiranana keur baluang inget kanu eueuh jung nangtung leos indit. Arek ka mana Kakak ayeuna? Arek balik. Lain rek tuluy ka Karangpari teh. Rek balik we heula. Indungna bisa dadapan. Nya kading. Moal salah deui geura ka ditu budak teh. Kade poho Kakak. Talatas ke kadu ka si Mahdi. Kuringna keur kapalang. Cek Biarwiti. Kakak. Hah? Tadi suguhan nyanet-nyanet acan atuh da. Kan bae datah rayang. Cek Bapak si Kasja bari indit rurusuhan. Mitra kaum dangu sadatangna ka imah nyampak pamajikanana keur ngadaweung wae. Bari ucang-ucang dina golodog ngadenge budak eueuh teh goak we ceurik. Kamana atuh budak teh? Gandeng kami ketir. Keur parusing disambakeun nu leweh deui. Cek salakina bari nyentak. Atuh da. Mongan saha ka budak teh alabatan ka anak tere ya. Awa pisan hampura anak sakitu-kitu wae mane disangsara. Disangsara. Lenyap leketei weh hate Bapak si Kasja. Disek-sekan kitu teh ngaleketei. Da puguh geus ti kamari maehna oge ngarasa kaduhung. Tobat. Kami ge lain ngahaja nyangsara. Naon atuh? Gara tangan ka mana ari budak piraku leungit. Nyangsara eta mah. Lain maksud nyangsara. Kitu sote niat ngawarah we sangan kapokeun tadi nama. Batur ge osok ngawarah anak. Tapi tara nepi ka kitu ieu, tara nepi ka kitu. Cek pamajikanana nambalang bari rawah riwi. Lah Ija. Kemana atuh si teh Ija? Jeung aya-aya wae deui. Laukna. Kunaon laukna?
Lauk na dihakan ucing buah-buah. Gas tong sok kalalawang maneh rek disusul aya ge ka Karang Pari. Kamana? Ka Karang Pari bareto cenah cek si Arwiti dijangjian ku si Mahdi muru mupu kadu moal salah ka ditu. Cenah bari sup ka dapur. Telila jol deui geus ganti bedog. Sarangka berem simpai tanduk paranti adinya bajauh. Duduk kuy cetok talina dikawedkeun kana gado. Leos indit. Lebah lawang buruan ngalieuk deui. Mi HP embe ka poho. Biar wiah repeh cerikna. Sup kaimah mepende budak. Geus tibra gura-giru ngalaparab. Teu jauh-jauh ti pipir imah bae ngaitan daun nangka. Ku arit digagangan ku gantar. Geus meunang parab kop sirib curub ka balong ngalalauk keur nyadiakeun nu datang. Ngagantian lauk nu dipaok ku ucing. Ngahaja ngala nu gede hayang mupujuhkeun budak nu tos nalangsa. Mitra kaum dangu. Wanci asar si kasja anger amleng. Magrib lebeng. Nepi kaliwat isya nu nyabal tembol-embol. Nu diimah beki barinjan geus teu puguh rarasaan. Sakedeung lol nempo tina lawang. Gebur-gebur obor ti kajauhan. Gewat dipapageun geus deket si horeng lain. Gebur-gebur deui katempo aya obor ti kajauhan. Gewat dipapageun deui geus deket si horeng lain. Julaeu weh. Balik deui ka imah bari nyusutan cimata. Waktos mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik senebaran sari tutup lawang sigotaka permios.